Kia baru dak kia kadang. Urang rek ngomongkeun nu namina orang Sunda. Bener apa henteu? Orang Sunda beuki pisan ka nu namina sambal. Orang Sunda lamun emam atau tuang teu make sambal, beuh, rasana hampa. Orang Sunda ya kan. Ningali warteg. Aduh aing lapar euy. Wah, warteg tuh asik euy dahar ahi, sambal. Bu, abi bade tuang sareng teri, jengkol terus sambal. Ya, sambalna teu aya, Jang. Kulan? Ibu nyarios naon tadi? Sambalna henteu aya. Coba ulangi sakali deui, Ibu. Sambalna henteu aya. Ibu please, Ibu lah ngawadul, Ibu. Keluarkan sambalna ayeuna oge. Ya Allah, terpercaya ibu dak teangan sorangan, boy eta mah diacak-acak, laci duit dibukakeun, eueuh keneh wae ya kan. Si ibu na ngomong, "Tuh kan, eueuh teh eueuh, ibu teh ngadamel sambal, cabe keur mahal, teu ngawaro sih." Abi kecewa ke ibu. Hatur nuhun atas sagalana, Bu. Kunaon bahasa Sunda jadi bahasa anu ngadiskriminasi? Kusabab orang Sundana embung make bahasa sorangan, terutama anak muda tah. Cenah mah alasana kieu lamun make bahasa Sunda di kota, kesana kampungan. Halah, babangus ya lah. Ulah kitu. Kereta orang pernah di kampus ya kan. Aya lalaki awewe jeung awewe, aya lalaki jeung awewe. Eta mah bobogohan sigana. Sigana eta orang Sunda. Cuman teu make bahasa Sunda. Jadi manehna mun ngomong sok-sokan make bahasa Indonesia, tapi logatnya logat Sunda. Awewe na ngomong ya kan. Kamu mah ih. Aku teh pengen ini teh apa ting namanya? Ngejo. Makan. Aduh lupa makan. Kamu teh pengen makan. Makan. Iya atuh hayu kita makan neng ya. Ka kantin ya kan. Kurang iya buntutan ya kurang ya kan hayang ngomong naon deui siapa yang tingalikeun ya kan. Eta awewe na ngomong kieu mesen. Abang, aku mah mau kue tiaw aja. Kue tiaw barudak. Kue tiaw. Bapak ada kue aling ya. Ya Allah, ya Rabbi. Atur nuhun Bandung. Kami Abi Fajar.